Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu sareng menang naon alfitru buka puasa limusafirin pikeun jalma anu musafir saparokosrin tegesna lelempangan anu menang dipake ngosor salat wa illam yasukko sareng sanajan henteu ngamasakatkeun alaihi ka itu musafir naon saumun puasa wali maridin sareng menang buka kajalma anu gering wahamilin sareng jalma anu hamil atawareuneuh wa murdiatin sareng jalma anu nyusuan yasuku anu masakat atawa payah itu puasa alaihim ka itu nu kabeh tegesna jalma gering sareng jalma reuneuh sareng anu nyusuan masyaqqatan kalawan masyakat latuh tamalu anu henteu bisa dipanteskeun itu emak aya alfitru ka hareup latuh tamalu anu henteu bisa dipanteskeun atawa ditanggung naon alfitru itu buka puasa wayajibu sareng wajib alaihim ka itu anu kabeh tegesna jalma gering sareng jalma reuneuh sareng anu nyusuan naon alqadau ngodoanana itu puasa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin.
khususan ila hadrati Syekh Abdullah bin Husain Ba'alawi wa Sayyidi Syekh Muhammad Nawawi qaddasallahu sirrahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli amin. Sadaya dilajengkeun berkah Fatihah kangge anu tadi ngantunkeun buktosna Kang Kuliman pamudah-mudahan anjeunna mautna husnul khotimah, ditampi iman Islamna, dicaangkeun di alam barzakhna, oge disimpen dina sapalih tina patamanan surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin sholihah nas'aluka Allahumma al-ijabatal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli amin. Hancana kitab Sulamut Taufik halaman 43 kantun wa yajuzu al-fitru lil musafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu sareng menang naon al-fitru buka puasa limusafirin pikeun jalma anu musafir saparokosrin tegesna lelempangan anu menang dipake ngosor salat. Wa illam yasuqqa sareng sanajan henteu ngamasakatkeun alaihi ka itu musafir naon saumun puasa wali maridin sareng menang buka kajalma anu gering wahamilin
sareng jalma anu hamil atawa reuneuh wa murdiatin sareng jalma anu nyusuan yasuku anu masyakat atawa payah itu puasa alaihim ka itu nu kabeh tegesna jalma gering sareng jalma reuneuh sareng anu nyusuan masyakotan kalawan masyakat latuh tamalu anu henteu bisa dipanteskeun itu emak oh aya alfitru ka hareup latuh tamalu anu henteu bisa dipanteskeun atawa ditanggung naon alfitru itu buka puasa wayajibu sareng wajib alaihim ka itu anu kabeh tegesna jalma gering sareng jalma reuneuh sareng anu nyusuan naon al-qada'u ngodoanana itu puasa wa yajibu at-tabitu tasnya cekap halaman 80-nya berat 78 ngan henteu sabegitu nulumaku ta eta nulumaku jajaran kaopat atos kapendak halaman 78 jajaran kaopat nulumaku dimenangkeun buka dina bulan Ramadan lumakuna sakosoreun najan som ngadaratkeun anu gering dimenangkeun nu kereuneuh jeung nu nyusuan mun saom teu kadugaeun menang bocor bulan Ramadan ngan manehna diwajibkeun kudu qada bulan sejen mun qada leuwih sataun ku saemmud ditambahan terus aslina mah samudnya ngan diurang we di Sunda emudnya
mad jadi emad. Keun we lah. Si kiplik. Tos. Bismillahirrahmanirrahim. Masih keneh nyarioskeun dina pasal puasa bulan Ramadan. Sabada kamari dicarioskeun bahwa kewajiban puasa bulan Ramadan teh pikeun jalma Islam anu mukallaf. Mukallaf teh baleg jeung boga akal. Maksudna akal goriji ya. Akal goriji teh anu bisa ngabedakeun antara nu alus jeung nu goreng secara adat. Lain akal tobi'i, akal tabeat. Ari akal tabeat mah ayana di sato. Ari sato mah henteu naon henteu goriji sapertikeun anjing di hareupeunana aya tai jeung duit bakal milih tai. Eta tobi'i nya. Milihna teh kumaha watekna we kitu. Ari urang mah goriji. Mun disuguhan sapiring tai jeung sapiring cucur milih naon milih cucur nya. Tos eta balegnya boga akal. Teras kamari teu sah puasa ti jalma anu haid jeung nipasnya. Ngan peda sanajan teu sah puasa anger eta jalma haid jeung nipas aya kawajiban ngodoan. Ta ayeuna salajengna wa yajuzu al-fitru nyarioskeun menang bocornya, lamun bahasa lemur mah bocornya. Bocor teh atuh bulan puasa batal atawa daharnya nginum naon we. Menang ye pikeun saha sugan urang atuh aya nya di dieu ameh teu kudu puasa wae engke. Wa yajuzu al-fitru hiji limusafirin atawa mun diidopatkeun. Ari idopat teh disarandekeun macana limusafiri sapari kosrin. Masalah maca eta mah meunang batal puasa pikeun jalma anu leuleumpangan atawa lumaku. Ngan pedah lumakuna teh saparo kosrin aya sakosoreun salat. Sakumaha sakosoreun salat teh da urang mah ari ngosor salat teh lamun keur jarahnya osok dijama osok dikosor. Sanajan sakabeung mah asa teu salat eta teh da teu biasa teh nya. Jalma anu lumaku leuleumpangan lalampahan bari jarakna aya sakosoreun salat eta teh meunang ngabatalan. Intina mah mun rek dahar meunang dahar, mun rek nginum meunang nginum bari teu doraka. Sakumaha ukuran sakosoreun salat teh? Panghandap-handapna 70 genep kilometer 70 genep kilo atawa nu biasa mah 80 aya deui nu nyebut 80 kilo. Kumaha cenah urang meureun lamun mobilan tetumpak mobil atunya atawa tumpak motor meureun kumaha piraku di meteran. Maju saeutik meter sameter sanes kitu maksudna nya. Da sok aya ieu jarak ning dina naon di jalan. Mun ti Cineam ka Pamijahan sakitu kilo atawa lamun nu gaduh HP makan lamun HP dicanak teh aya di dinya teh urang teh geus maju sakitu kilo, urang teh geus maju sakitu lengkah jadi apaleun gitu tah kadetek.
Lamun lumaku aya 70 genep kilo pangsa eutikna atawa nu standar mah 80 genep kilo nya eta nu standar, maka eta teh meunang ngabatalan. Bari can beres ieu teh ngan saheulaanan meunang ngabatalan, alias lamun teh mah barang dahar atawa nginum teu doraka. Sapertikeun mana ye ka mana ka Jakarta ya. Ari ka Pangandaran mah asana ngan 30 kilo ka Jakarta nu jauhnya atawa ka Banten. Tah eta teh lamun ngabatalan di jalan teh da sok aya wae nu dagang ya. Meunang eta teh. Lain wajibnya meunang bisi arek sok ngan teu doraka gitu. Ulah arek barang dah luak lieu ka aya nu weuh. Kumaha mun ka Batu Karut, eta mah deukeut nya teu meunang ka Batu Karut mah atuh, atawa ka Cineam atawa ka Tasik teu meunang sabab eta mah deukeut nya. Gambaranana bi ayyakuna tawilan wa faroko al imrona, perjalananana teh anu jauh nya, jauh teh ceuk tadi batasanana aya sakosoreun salat. Maksud sakosoreun salat teh lamun urang menuju ka Jakarta dihitung jarakna teh aya sekitar 80 genep kilometer ya. Meunang ngan peda mangkatna qoblal fajri, kudu memeh subuh. Jadi berangkat di tempat rek inditna teh kudu memeh subuh, memeh fajar sidik. Atuh sanajan perjalananana jauh ka Jakarta, ka Banten, ka Lampung, ari mangkatna isuk-isuk mah teu meunang ngabatalan ya. Ari inditna isuk-isuk mah inditna kudu janari nya, memeh subuh lah atuh. Mun subuh jam 5 teh inditna jam 5 kurang 2 detik atunya. Bisa meureun kitu nya, asal ngalengkah we ti imah kajan dilila-lila teh beulah di jalanan. Tah eta syaratna teh hiji, syaratna teh perjalananana aya 80 genep kilometer lamun dihitung teh. Nu kadua berangkatna kudu memeh subuh. Tah eta pang-pangna memeh subuh. Kumaha lamun mangkatna teh pas subuh teu meunang nya. Komo tah subuh mah, komo isuk-isuk mah, komo jam 7 nya teu meunang. Maksud teu meunang teh kieu, jadi ku ngabatalanana doraka. Lamun teh mah memeh subuh mah ku ngabatalanana henteu doraka. Kitu bedana tehnya. Jadi lamun rek mamangkatan jauh bulan puasa kumpul di hareupeun madrasah jam 6. Tah urang inditna we ti ditu jam 5 kurang kajian diapai-apai leuleumpanganan tapi ucum ti dinya inditna jam 5 atuh asnepe ka dieu jam 6. Nu penting ti imah geus berangkat. Lamun rek diakalan hayang batal nya. Tah tos katosnya afadahu ar-Romli kitu kasauran Imam Romli. Wadzalika binasi wal ijma, kitu saur nas sareng ijma. Duna sapari kosirin teu meunang ngabatalan puasa lamun teh mah perjalananana deukeut. Maksud deukeut teh teu aya sakosoreun salatnya. Lamun teh mah anggap we sakosoreun salat teh panghandap-handapna 70 genep kilo atawa nu standar 80 genep kilo. Heg urang teh inditna memeh subuh ngan ternyata jarakna teh ngan 70 kilo atawa 75 kilo nya, kurang 1 kilo deui. Teu meunang nya, kajaba urang dituluykeun ka itu leumpang ka mana we asal jadi 70 genep kilo.
teu tiasa lamun perjalananana caket. Wasaparin maksiatin atawa jauh-jauh nama ti dieu teh ka Banten nya, anggap ka Banten teh 100 kilo berarti leuwih tah sakosoreun salat. Berangkatna memeh subuh jarakna 100 kilo tapi saparna sapar maksiat, leumpangna leumpang doraka. Leumpang doraka teh sapertikeun kumaha sapertikeun ari jarah memual mungkinnya, sapertikeun rekreasi, rek ka pantai carita di Banten di ditu. Ari diukna teh lalaki awewe bari lain salaki pamajikan. Kan eta teh doraka nya, dosa. Sanajan jarakna jauh tapi lumakuna dosa, eta oge sami teu meunang ngabatalan puasa, teu meunang dibatalkeun. Tegesna lamun ngabatalan teh doraka. Ari jarah mah awewe wungkul, lalaki wungkul, dina nyana ge eueuh deui jog nya, asalkeun ulah kumaha we itu asal diuk wungkul mangga eta. Wa kulli ma la yubihu al-qasra apa dadzalika Ibnu Hajar. Intina leumpang ai sapar teh lumaku nya, sapar teh lain bulan sapar. Sapar teh leumpangan lumaku iinditan asalkeun jarakna leuwih ti 70 genep kilo atawa 80 genep bari lain dina doraka. Leumpangna teu doraka pas nepi ka ditu oge teu doraka. Ari indit ka pantai Banten di dituna ti dieu ge niatna rek ngabuburit bari ningali turis keur moyan eta mah doraka teu meunang nya, tegesna mah doraka ku ngabatalkeunana. Titik. Tapi da urang mah kuat sanajan ka Banten di jalan teh henteu lapar. Kuat we urang bada geus biasa. Kumaha tamun kitu? Wa illam yasuqa alaihi asaumu. Sanajan di jalanah henteu lapar, henteu haus, teu dahaga, ngaran-ngaran perjalanan jauh bari mangkatna ta subuh bari teu doraka mah meunangnya. Duh ieu teh urang bada henteu lapar mah karena bus teh di ditu di Jakarta. Ngan ningali kagigireun itu dalahar ngadahar nu puyuh. Orang ge miluan we mangga teu doraka sanajan teu lapar, sanajan teu haus. Naon syaratna? Hiji perjalananana jauh aya sakosoreun, nomor kadua mangkatna memeh subuh, nomor katilu lain perjalanan anu doraka. Mangga bade mah. Ngan ari alusna mah angger we tahan we komo ari teu lapar mah nya. Kacape-cape engke kudu naon kudu ngodoan nya. Urang teh geus puasa satengah poe ningali batur dahar milu dahar engke anger kudu ngodoan nya. Lebar sare we na mobil nya. Mana wa illam yasuqu alaihi as-saum. Atu mafhumna falau asbaha muqiman tsumma safaro fala yuftiru li annahu ibadatun ijtama'a fiha as-safaru wal hadaru faghalabana al hadaru. Ieu mah tadi tos dicarioskeun atuh sanajan perjalananana jauh aya sakosoreun di jalanah henteu ngalakukeun doraka tapi lamun mangkatna ta subuh mah anger teu meunang dibatalkeun. Naon sababna? Sabab poe eta dimimitian ku mukim. Ari mukim teh cicing di lemur. Ari nu tadi mah sapar wungkul gitu, init wungkul, leumpang wungkul. Ari ieu mah mun init jam 6 atawa setengah 6 atawa jam 5 ge ayeuna mah geus leuwih subuh teh nya. Setengah 5 subuh teh. Init jam 5 teu meunang eta oge sami nya. Anu jadi patokan mah mangkatna kudu memeh subuh jam 4 atunya mangkat di imah teh. Tapan subuh teh salat heula di dieu.
Tos. Wa qala al-Mazani yajuzu lahu al-fitru kiasan alaman asbaha iman. Aya ye kaul kadua. Meunang cenah cek kaul kaduanya. Menang cenah masing init isuk-isuk ge ari jauh mah perjalananana. Dikiaskeun sapertikeun jalma anu gering. Nu gering ge engke dipayun meunang lamun geringna masyarakat ngan keur pegangan urang mah sakira-kira mangkatna tasubuh mah tuluy urangna kuat nahan ulah dibatalkeun sanajan perjalananana jauh sanajan teu doraka. Titik. Wali maridin nomor kadua anu meunang ngabatalan teh nu meunang batal jalma anu gering tapi geringna gering anu masyarakat anu ripuh anu pupuasana teh kalah beuki ripuh atawa kalah lila cager. Contoh bulan puasa gering dipariksa ka dokter, ari ku dokter teh dibere obatna sapoe 3 kali ngadaharna teh. Ari 3 kali kan pasti aya berangan nya, moal mungkin tas magrib jam 11 peuting tuluy pas saur, moal mungkin nya pasti aya berang. Geuning obat mah sebelum makannya setengah genep tuluy naon jam genep kakara ngadahar tuluy lohor tuluy burit atawa aya nu tiap 8 jam sakali nya 8 kali 3 2 opat nya lamun nu 3 kali tah bari geringna teh ripuh eta mah meunang ngabatalkeun nya teu doraka. Ari gering nangan ukur salesma mah atawa rieut atawa muriang nya anu kira-kira ku ditahan ge bisa. Komo nyarari awak pedah tas babad mah isuk-isuk babad nepi ka lohor. Ari pas mulang aduh ieu teh asa nyarari awak. Inget baheula keur ngaji meunang nu gering batalan. Teu meunang eta mah nya ari gering kitu mah. Ieu mah gering anu mantak masyakat anu ripuh anu lamun ku teu dibatalkeunana teh bisa-bisa beuki ripuh beh dituna maot menang anu gering. Wa hamilin jalma anu reuneuh eta oge sami nya meunang tapi lamun bener-bener teu kuat nya atawa karunya kajanin naon we alasan ieu mah pamunut nanti lah nu di jara teh ngaranna pamunut dede utun hoyongan mam siang-siang ieu mah eta mah alasannya sok dijieun alasan ieu mah kahoyong dede utun bukana sareng martabak telur anu jauh teh apaan teh dieu mah nya ari gering kitu mah nya intina mah geringna ulah dijieun-jieun ya. Tapi laparna ulah dijieun-jieun jalma nu hamil. Wa murdiatin anu nyusuan. Nu nyusuan ge sami meunang ngabatalkeun komo lamun teh mah ku puasana teh asina teu kaluar. Ieu teh lamun puasa teh teu bijil cai susuna karunya ka budaknya. Tah eta meunangnya. Tapi lamun kieu mah awakna cager ngan leuleus-leuleus biasa jiga nu puasa cai susuna bijil eta mah doraka nya. Batalkeunana ge. Ta ieu nu tilu teh mana gering jalma reuneuh jeung anu nyusuan geringna teh yasuk ku aji asaumu alaihim masyaqqatan latuh tamalu alfitru. Lamun nu gering teh mah gering anu teu bisa jadi cager nya lamun henteu buka mun teu batal. Anu hamil ripuh anu mana karipuh ieu teh leungitna teh ngan ukur ku dahar atawa ku nginum.
atawa ku ududnya sugan aya nu hamil. Ripuh ngan lamun udud we sakanyot jadi jag-jagnya sok rupa-rupa ning ari nu hamil mah nya. Tah eta ge sok meunang lah nya. Atawa nu nyusuan ripuh ngan kudu ngaletak naon kudu ngaletak teh ucing ke bina-bina nya ngaletak sakaroko contohna teh nya lamun teu ngaletak teh lulus eta cai susuna teu bijil ngan lamun ngaletak sakaroko jadi jag-jag cai susuna normalnya aneh kan nya tapi da aya eta teh mangga ya meunang. Jadi mah bahasana teh au masaqatan tubihu atayammuma lamun nu gering teh mah nepi ka teu bisa wudu bisa na tayammum berarti geringna teh anggahota wuduna luka ieu kaduruk atawa kumaha nya meunang eta teh tinggal dikira-kira we lamun urang gering cik urang geringna ieu ripuhan teh cik urang teh ripuh ieu mah sanajan rieut sirahnya kan aya rieut sirah nu ripuh naon vertigo nya migrain naon migrain teh sakit kepala sebelahnya. Jadi ari-ari sabelah mah leuwih nyeri biasana ditanggung kuduaan ieu ku saurang beureun kitu nya jadi leuwih nyeri tah nyeri huluna teh migrain vertigo mun duanana mah dibagi dua jigana nyerina jadi leheung meureun eta mah nya tah lamun ripuh mah sok wae nya dahar titik wa yalzamu kullu mutarakhisin bil fitri niyatut tarakhus ngan lamun teh mah rek ngabatalan rek batal niatan ieu teh karusohan ieu teh kamurahan ti Allah henteu kudu niat abdi dahar karena kamurahan ti Allah teh kudu kitu nya maksude urang ge pas ek dahar teh ieu teh kamurahan ti Allah kamurahan ti agama tah tinggal kitu nya datara ieu urang mah nya ngahaja-haja ngabatalan taranya taranya boro-boro aya batur eueuh batur ge kan teu wani urang mah nya litamayyaza alfitrul mubah an goiri pangna kudu diniatan teh pikeun ngabedakeun mana buka anu dimeunangkeun jeung mana buka anu teu dimeunangkeun. Ada ari teu dimeunangkeun mah urang teu ka mana-mana tuluy di imah teh ieu mah kamurahan ti Allah moal nya ngeureteg kitu lagi ngobrol kitu lagi moal urang ge da urang ge dina hate mah apal ieu mah salah ieu mah bener apal gitu sanajan dipaksa-paksa dahar ti barang ieu mah bener anger we nah hate mah salah gitu titik ngan pedah sanajan ieu nu kabeh meunang ngabatalan dina bulan puasa tetep wayajibu alaihim al-qada'u tetep ieu nu kabeh wajib ngodoan iraha ngodoanana iraha we nu penting lain dina poe anu diharamkeun puasa jeung can nepi ka Ramadan hareup nya puasa nu diharamkeun teh hiji Syawal tuluy mana deui tanggal 10 haji 11 12 13 nya eta nu diharamkeun Sa'ban ti pertengahan kaditu eta mah makruh nya sanes haram mangga di dinya oge ngan kabina-bina nya isuk rek puasa aduh boga kodoanan ayeuna batur mamarungahan urang mah puasa asa moal gewe ajlokeun kana Sawal hareup paling oge kitu nya wajib kodo ai inda zawali a'dzarihim ari saena mah langsungnya berarti tanggal 2 Syawal tadi dinya setar ngodoan teh
cenah keur memujihna silaturahmi ka ditu ka dieu piraku di subuhan sagala aya puasa cenah eta pan gogodana ya 10 poe tos lebaran makan dahareun loba keneh anjang-anjangan ka batur panguncitkeun hayam panguncitkeun entong ieu lamun puasa rugi jiga teu milu dahar nya beres teh bulan Sawal bulan Hapit anger teu purun bulan haji teu purun terus teu purun geus nepi ka arwah nya teu purun keneh wae nya ngan lamun teh mah labas teh kumaha bulan puasa ayeuna boga kodoaneun encan ge di kodoan geus tepung deui jeung puasa anu hareup anu sabadana maka ngodoanana ditambahan ku pidyah saemud teh tadi teh nya tambahan saemud ari saemud teh aya nu nyebat 6 on aya nu 8 on bade dijejikeun sakilo mangga mempengker loba peas 6 on urang mah biasa ning ari kanu peribadahan nyokot saeutik nya 6 on mangga ya kumaha cenah bulan naon Sawal hareup ge can kakodoan keneh tepung deui jeung puasa nu itu 2 mud berarti tambahna geus 5 kali puasa can kakodoan keneh berarti tambahna 5 mud nya leuheung mun teu kaburu maot nya 5 mud teh lamun 5 tahun puasa na hiji kodoaneunana ieu het 15 poe nya 15 kali 5 pan lumayan tah 10 kali 5 50 5 kali 10 kali genep 60 5 kali genep 30 berarti 80 naon ieu 80 mud nya aduh teh asal lebarnya menang gacong ge teh sakitu kumaha kieu baheula mah da teu hafal sugan teh teu ditambahan ku pidyah wayahna nya ari boga mah baheula mangkani nu kodoaneun teh 15 poe tuluy ayeuna geus 20 tahun can di kodoan-kodoan betul berarti tina sapoe tambahna 20 mud nya 15 kali 20 wayahna wajib dibayarnya lamun gaduh ari henteu mah nya kewean tos sandugi ka gaduh titik wayajibu tabu sabaraha ieu 4 tilu 5 tilu berarti can jam 7 nya teraskeun salit deui atuh Bismillahirrahmanirrahim nggak salib deh wayajibu sareng wajib naon at-tabyitu metingkeunana niat wa ta'yinu sareng nangtukeun fin niyati dina nganiatan puasa likul yaumin pikeun saban-saban poe tos sakitu iya wajib niat dipetingkeun wajib niat dipetingkeun rejeng wajib ditangtukeun sejak ada bulan Ramadan
sapoeun nya. Sapoeun nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana dhi sanati lillahi ta'ala naati niat abdi ngalakonan puasana poe enjing nohonan bulan Ramadan wungkul karena pangeran tos. Beres nyarioskeun anu meunang buka, nu meunang bocor puasa bulan Ramadan. Salajengna keur jalma anu puasa di bulan Ramadan wayajibu atabyitu wa ta'yinu fin niyati likulli yaumin. Pikeun jalma anu puasa wajib metingkeun jeung nangtukeun niat. Wajib metingkeun jeung nangtukeun niat. Metingkeun maksud metingkeun niat dipigawena antara surup panon poe jeung bijil pajar. Ceuk urang mah asal geus ngaliwat magrib asal can subuh menang niat di dinya ya. Tas magrib niat menang nya ngan urang mah galibna tas isya tas tarawih nya. Tas tarawih sote pedah we bisi poho ari bareng mah jeung batur puguh-puguh poho ge. Nah itu ieu teh macan naon? Oh niat kitu ta maksudna nya pangna dibarengkeun di dinya teh. Tangtukeun, peutingkeun niat teh. Wa ta'yinu jeung nangtukeun, tangtukeun niatna. Maksud nangtukeun niat teh puasa na puasa fardu. Likulli yaumin pikeun saban-saban poe. Nu geus galib ari niat teh nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardu lillahi ta'ala. Baheula dina sapinah mah ditambahan nu lengkapna teh lain nu lengkapna we nu afdalna imanan wahtisaban. Tapi masih henteu ge jadi komo eta mangan saukur 8 niatnya. Urang sok Ramadana sok Ramadhani lamun Ramadana hadhis sanata. Lamun Ramadhani hadhis sanati. Rek Ramadana hadhis sanati pek wae da eta mah lain niat ieu tapi lapat niat dibaca na sunat teu dibaca teu mantap jadi teu disebut niat ngan urang magalib we jeung deui apal kana naon apal kana pasunatan dibaca nawaitu shauma ghadin sauma nya sod eta teh sadenge-denge nawaitu sauma ari sauma mah naon atuh sauma mun bade dibacanya ulah sauma sod eta teh ari sod dipatahkeun dibaca kumaha sod patah so piraku sod patah sa nya sauma nya bilih bade dibaca nawaitu sauma ghadin an adai
fardis syahri Ramadhani hadhihi sanati. Tah lamun bade Ramadana hadhihi sanata. Tah eta mah lamun ditinggali tina segi tarkib, tina segi baris ilmu barisnya, ilmu nahwu. Kumaca orang mah Ramadana tapi hadhihi sanati pek wae nyangan pekuai itu tedorakan teu jadi nganu penting nama nu dina hate teh lain berarti kan orang masuk ngaretegnya dina hate teh komo sakapeung mah sok dibacakeun niat abdi puasa poe isu bulan Ramadan tahun ieu ari dina Arabna eueuh sapoeun ari dina hartena jadi aya anu biasa anu baheula keur diniah nih baheula keur diniah niat abdi puasa poe isuk bulan Ramadan tahun ieu fardu karena Allah taala kitu tah dina hate teh kitu meureun nya tah ngan peda nu janten niat nama sanes dina hate atawa diucapkeun ngareteg macakeun nu eta dina hate teh niat abdi puasa poe isuk bulan Ramadan tahun ieu fardu karena Allah taala sanes kareteg eta nya niat mah tapi urang boga maksud yen isuk teh urang rek puasa da sanajan ayeuna norolang niat abdi puasa poe isuk bulan Ramadan tapi teu boga pamaksudan isuk rek puasa teu disebut niat dan niat mah ayana dina hate ngan keur ngabantu tujuan urang masuk dibantuan ku kereteg da ku ngeuretegna urang ge ari teu bari malaweung ngeuretegna tapi nya niat abdi puasa dina hate nya niat abdi puasa poe isuk bulan Ramadan pasti urang teh boga pamaksudan isuk teh rek puasa sanajan asli niat mah sanes keretegna ngan kereteg eta ngabantuan pamaksudan urang mangga wae nu geus biasa nya ulah ayeuna mah moal ngareteg ngamaksud we hese ieu teh da urang biasa ngareteg sok we ngareteg da ku ngareteg eta ge urang boga pamaksudan asalkeun ulah bari malaweung malaweung teh kumaha kulantaran geus biasa urang matas taraweh teh nawaitu semogodin anu daid niat abdi puasa poe isuk nepikakeun bari malaweung ge norolang we apal-apal fardu lillahi taala geus beres geuning niat teh bari malaweung urang teh teu jadi niat kitu mah nya sanajan maca nawaitu sauma godin sanajan dina hate ngareteg tapi urang teu boga pamaksudan apal-apal fardu lillahi taala geus beres nih niat teh nah eta teu jadi niat kitu angger niat mah kudu gaduh pamaksudan mantap keur macakeun atawa keur ngaretegkeun lamun sok ngareteg teh mah niat puasa teh sing fokusnya bahwa urang teh isuk boga tujuan rek puasa bari puasana puasa fardu lamun dina kareteg mah fardu karena Allah taala nya tah jadi PR keur urang mah sing fokus keur niatna nya ulah bari malaweung ta eta tabyid teh meutingkeun takyin nangtukeun bahwa puasa urang teh puasa fardu mantap ning kolot ka budak keur saur teh geus niat can sok gut gara niat cenah keur saur teh nya bakating ku naon bakating ku niat wajib dipetingkeun maksud dipetingkeun teh ayana antara surupanon poe nepi ka bijil pajar sidik ceuk urang mah sabada magrib sameme subuhnya imsak bisa keneh niat da ari imsak mah masih keneh bisa dahar sabenerna mah ngan ulah ngahajakeun nya da batasan kudu puasa teh subuh nya ngan geus Allahu akbar aduh kagok nginum ulah eta mah batal nya ari kakara imsak ngerepkeun kolak sagelas deui mah bisa eta mah nya ari imsak teh jaga-jaga bisi urang
kasubuhan mantak dibere jarak 10 menit. Ta 10 menit eta teh jang nginum mun can nginum, jang maratkeun dahar mun kagok sahuap deui nya, jang udud mun sok ududnya lumayan ta 10 menit nya. Ngan ulah diarepkeun 10 menit atuh 5 menit dina arekna ge. Ngan ari urang mah guat-guat geus imsak nya. Padahal mah masih keneh bisa ngan ngahaja kolot mah nitah kitu teh supaya urang teh apik. Jadi pas datang subuh teh urang teh geus naon deung, geus teu dahar, geus teu nginum, ceuhil geus eueuh da geus ngosok huntunya. Dalamun teh mah dahar keneh tuluy menit deui meme subuh atuh pas subuh teh masih kena loba ceuhil dicolekan ku tungtung letah urang abis kitu nya mantak di urang mah diayakeun imsak. Ari imsak teh hartosna teh nyengker ngeker eureun dahar eureun nginum jang menghadapi puasa. Salit deui pa amata bitu bahwa iko uniyati baina akhiril gurubi wa awali tuluil fajri. Tah manu tadi maksud meutingkeun niat teh aya antara surupanan poe jeung bijil pajar sidik, teges nama antara maghrib jeung subuh. Atuh pa in koronat ahaduhuma ausaka indaha fil muqaronati lam yakfi. Lamun teh niat kela urang teh niat teh tadi teh kaburu adan tawah henteu nya niat teh urang teh tadi teh poho deui niat mah duka kaburu adan duka henteu. Berarti henteu eta terjadi niat kitu nya. Kabina-bina teuing atau niat pas rek subuhnya. Atawa urang mah hayang ngaheulakeun niat pas maghrib teh langsung niat kela urang teh niat teh bareng jeung maghrib atawa henteu. Tah eta terjadi niatna. Jang jaga-jaga mah atuh ulah niat maghrib ulah niat subuh nu biasa we atuh isya nya atawa tengah peuting. Ausaka naharon hal nawalailan atawa geus beurang kela ari tadi teh peuting teh niat teh urang teh nya. Tah eta teh henteu nya. Teu niat wayahna puasana tuluykeun ngan pedah wajib qada nya. Urang mah peutingna teu niat rek dahar we doraka nya, doraka teu puasa nya, doraka ngabatalan gitu nya, doraka dahar. Besok aya sabulan dijaga. Ta eta niatnya. Wa amat ta'yin bahwa ayu ayinal manwiya min fardin ka Ramadana, ari nangtukeun mah nya eta nangtukeun puasa farduna sapertikeun anu tadi nya. Ta eta kumaha lamun niat puasa teh niat namangan pedah henteu ta'yin, henteu ngamaksud puasa fardu. Ngamaksud puasa mah poe isuk ngan teu ngamaksud puasana teh fardu eta oge sami teu cukup. Mantak fardu teh urang mah diajarkeun fardu karena Allah taala. Tah eta teh keur ngahadirkeun farduna. Teu beda we sapertikeun dina salatnya. Likulli yaumin niatna teh sapoeun. Naon sababna? Li anna kulla yaumin ibadatun mustaqillatun. Sabab eta teh tiap poe ibadah anu mencil anu terpisah. Puasa poe ayeuna teu nyambung jeung poe isuk da kahalangan ku buka, kahalangan ku dahar. Kumaha lamun niatna disakalikeun? Sok pening baheula mah di papatahan nawaitu sauma syahri ramdhani kulihi. Gitu baheula ning sok cenah baca ieu niat nu hiji niatna teh nawaitu sauma godin, nu hiji nawaitu sauma syahri. Jadi dua niat teh. Jang naon dua? Jang jaga-jaga bisi aya poe anu poho. Meunang gitu niat dua. Nah kumaha mun kitu ya wang bacanya kagok da. Falau nawa lailata awali Ramadana sauma jami'ihi lam yakfi li ghairil yaumil awwali
lamun aya jalma niat puasana teh sabulaneun jiga nu bieu nya ya naon nawaitu shauma sahri tah kumaha tamun aya nu kitu lam yakfi li ghairil yaumil awal maka niat eta teu jadi kajaba poe anu kahiji mun ayeuna niatna poe non malam Salasa teh nu jadi teh jang poe Salasa wungkul akur we jiga nawaitu sauma godin teu jadi sabulaneun nya anger we jadi nama sapoeun menurut madhab Imam Syafi'i ngan aya madhab Imam nu sanes mah kenging sabulaneun ngan urang kudu pinah madhab heula kitu nya cenah bade dibaca mangga wae ya mangga wae ngan secara aturan Imam Syafi'i mah lamun niat puasa sabulaneun maka nu jadina teh sapoeun poe nu mana poe anu peutingna niat di dieu lam yakfi li ghairil yaumil awali teu cukup alias teu jadi kecuali poean anu kahiji poean anu peutingna niat eta madhab Imam Syafi'i madhab urangnya titik wa yajibu al imsaku tosnya kantun nyarioskeun ongkoh puasana teu diitung tapi puasana kudu dituluykeun nya. Jadi henteu setiap geus batal puasa bisa terus dahar henteu nya. Ah geus batal ieu urang mah tadi dipaksa ku babaturan itu tuluykeun dahar teu bisa kitu. Engke kantun kawajiban ngeker atawa nuluykeun puasa ngan status puasa urang batal tapi kudu dituluykeun puasana. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih lana fi dinina tawassalna bita'allumi tawassalna bitalimi antarzuqanal wasi'a wa antarzuqanal amanah abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pangurukan abdi rizkian ku kajembaran abdi rizkian ku kahul